Sore aya nama menuna anu sederhana. Assalamualaikum guys, kumaha ye darama. Tadi teh balanja namanya pagi-pagi kan ieu teh namanya dipasak sonten. Dipasak nama nu simpel-simpel we. Sikan baso ieu teh da asa saalit si jamurna teh nya bare dicampurkeun. Ajeng we ieu teh nyiksikan bawang ngan si cabena moal disiksikan bade ku cengek we diguluntungan. Tos ditumis masih bawangna dilebetkeun we ieu teh si jamurna ngan teh dicaian ieu da geuning sok ayaan caina ari jamur mah. Bumbu nama biasa we uyah sasa penyedap sareng gula. Ngan ngalebetkeun basona mah tos bade asak ieu teh. Da ameh teu lembek teuing geuning basona. Dituturkeun we ku daun bawang hing nyiksikan sareng cabe guluntungan. Tos we kitu teu lami tinggal diwadahan. Jeung we ayeuna kana ngagoreng cipe. Nah hanya jeung disebut cipe padahal makan lain acinya tarigu. Kayak gera ari bentena cipe jeung mendoa naon nya. Aya nu terang teu nya jawab di komentar. Abi mah ari ngadamel cipe teh si adonana teh sing nyurulungnya. Da ameh ipis geuning gorenganana nya pas digorengna sok enak teh ari ipis mah. Kayak aya nu ngomennya dina SP ieu mah. Cenah nu kitu wae dijieun konten mani agul. Asa bingung bade ngajawabna ge nu kaek ngajawab naon nu diagulkeunana nya. Astagfirullahaladzim. Pihatur nuhun we nya ka ibuna tos ikut serta ngaramekeun akun. Sok geuning lumayan we hiji-hijieun nya komentar teh. Sok resep geuningan lamun aya nu ngomen teh. Ai pemula sapertos abi mah. Gorenganana tos asak ayeuna mah tinggal tuang hayu kasadayana urang taruang nya. Tur nuhun ka sadayana anu tos nonton, tos ngomen, tos ngalaik, tos ikut serta we pokona mah nya. Wilujeng tepang deui kana video abi salajengna.